Jang. Udang. Hasil. Naon mak ngeunang-unang sare diudangkeun. Udang mana mah beurang jadikeun peuting-peuting jadikeun beurang. Kos wae kalong mana mah hirup teh. Burukeun udang anggur mah nguseup ka balong ka ditu. Di imah geus eueuh deungeun asangnu. Burukeun ka ditu. Tah hoream mak sare deui lah. Ya maka sare deui geus beurang buru udang. Udang gerang nguseup. Nyata kayak ini lah. Sakola lagi acan lulus SMP ka kelas 2. Kelas 2 geus bagiar ka anda. Dasar budak zaman ayeuna. Bulan puasa malah lobakeun ngaji kalakan loba heureung. Dasar budak zaman ayeuna atuh kumaha atuh. Sok pusing mikiranna ogena kolotna. Kudu kumaha deui atuh nya. Mak. Naon atuh? Mak. Lebaran teu sakedeung deui. Sidik batur mah geus pangmelikeun baju lebaran. Ai urang ira pangmelikeun baju lebaran mak. Jang boro-boro mali baju lebaran. Ayeuna mah emak jeung dar sapopoe ieu geuningan geus ieu sangsara geuningan teu nyucukupan. Nah mak ciparibasana jang ku aya dahar unggal pega untung atuh boga sangu geuna. Ka atuh sugan boga milik mah ka hareupna atuh meuli-meuli selempak atuh doakeun we ku ujangnya. Sing ieueun sing boga milik mah teh atuh. Kapaningan bapa maneh teh geus teu balik geuningan. Karena 10 tahunna emak ciparibasana lamun inget ieu osok sedih geuningan. Tah kitu jujutanna bapa maneh teh teu balik 10 tahun. Matak ayeuna mah ciparibasana sing sabar we sugan we aya milik leutik ka hareupna mah nya. Sing sabar da mama geuning lain hayang nyukupan ka ujang geuning da ka ayana mah asa kieu geuningan kumaha atuh. Jeung atuh ayeuna mah jang ayeuna mah musuh we sugan we menang lauk loba engke musuh ka ditu jeung dengan sanggus eueuh deungeun aku mah engke dahar eueuh deungeun aja cung ayeuna mah geurang musuh Teu mah nguseup heula keun lah sebab mah teu mun balik ku aing dipencit lah. Aya usaha zaman ayeuna aya ku ripuh-ripuh teh mencukupi kebutuhan sehari-hari ge gara-gara si Covid. Jadi urang rakyat leutik teh jadi ka gencet teh. Ayeuna itu usaha jasa keseharian kumaha dapet pangabutuh loba ieu pangabutuh teh. Ya mudah-mudahan masalah ieu teh cepet beres gitu tah. Musibah di negara orang teh ame orang bisa bebas usaha. Alhamdulillah pancing beres. Yan Naon Pak? ya naik mancing yang geus rapi Nya sok simpen we heula. ya tuh ke bapak disimpen jadi deui nya. Yang Yang, ke mana?
ngusep yan manek non. Siapa yang nong cak asihnya. Para radus ya mah. Hari kamari Naong kumaha pan kamari makah naong maneh. Lamun teh asih nu mandina. tong nafsu kehead puasa. Geus ayo lah ngusep. Ayo tuh lah. Nyapu sendiri, kokoret pun sendiri, nyuci baju sendiri, nyi asih pun sendiri. Kieu nya rasana jadi randa teh. Batur mah ek lebaran milihan baju, urang mah milihan jukut. Dijang dicaprutan teh para ranjang. Manis sangsara ieu teh. Nunda sih. Jajang, Dian, bade kamarana. Badai musep teh. Badai ngering. Ah moal, apa nuju sesapu. Oh. Nyatanya Ya, ya sok, dilangkungnya. singkenging. Santokan janda bos, bikin tegar. Ini kesel kemenang-menang ngusep teh. Jadi Assalamualaikum, mancing mania dapat satu. Santokan janda bos. Jang. Yang menang. yang Dia gerak. Yang menang mu. Bedahkeun balong aku sia. bedak.